tuluy nu model kitu teh sare jeung ibu berarti ibu teh sare ejang. Ngisinkan dibayar ceramah Umi dibayar jadi era orang nyakal nanya bayar gede lohong ieu teh deh abdi mah teu biasa dibayar teu biasa saeutik berapa hajat pajarkeun aing sunar sindir puguh heueuh oge deui ente cek terus terang isin cek ngomong sakadaek we dibayar banyak terus terang Umi hapunten abdi ceramah nurutan Rasul cek Rasul dakwah ibu ti Mekah ka Thaif mapah abdi mati Sukabumi ka dieu naik mobil Rasul ti Mekah ka Thaif mapah bari jarakna ge jauh ti Mekah ka Thaif teh masyaallah naik gunung turun gunung nepi ka Thaif apa yang terjadi Rasul digebugan Pak Bu ku pemuda anu marejeuna jarangkung badag make naon ngagebugana dengan batu yang keras-keras cuy ceger bercucuran darah Rasulullah Bu ditahan ku Kanjeng Rasul ku pananganna nepi ka gunung pok bisa ngomong ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah kunaon ku anjeun eta meuni ditahan kana panangan atuh kotor meureun panangan anjeun sanes kunanaon wahai gunung lamun ieu darah nyak celakana taneuh mana teuing ieu gunung ku Gusti Allah bakal ditelan jelema nganyeri kaula eta jelema anu deungar ka kaula pasti dikeum eta ku taneuh atuh lamun kitu carana wahai Gusti Rasul buru-buru ngadoa ka Gusti Allah ye kami gunung rek nimbun eta jelema entong cek Rasul entong karunya apa yang telah Rasulullah lakukan Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun Gusti sing dibere hidayah eta jelema sabab eta jelema teh teu nyarahoeun bahwa abdi teh utusan Allah kitu ceuk Rasul nu dolim teh di doa ece lamun ece aya nu maledog apa yang terjadi pada ece Rasul mah didoakeun padahal Rasul teh geus ngajak kana kahadean ngajak tauhid ka Gusti Allah apakah Rasul dendam? Henteu Rasul amak? Henteu Rasul dibayar? Henteu Rasul diamplopan? Henteu Rasul dibere duit? Henteu Rasul diberi berkat? Rasul diberi udud? Teu udud. Matak Umi abdi ge ceramah jauh-jauh ti Sukabumi geus dina wae tuan datang ka ieu kampung sejak syiar lillahi ta'ala teu dibere duit ridho teu diamplopan teu diberkatan alhamdulillah ngan pamajikan sok nanyakeun Kang Asep daripada Kang Asep urang balik ti dieu pasya jeung pamajikan mending pasya heula jeung Kang Asep di dieu doa heuroy oce tadi si mancing mimitina teu ibu enggak saya bercanda lagian abdi masih kene anom ibu alhamdulillah saya status masih pengantin baru alhamdulillah baru 8 tahun saya nikah alhamdulillah Umi sim kuring boga pamajikan teh neng awewe bener nyage awak leutik sagede kieu nya katingalina ngora heuh da budak keneh pan abdi mah alhamdulillah sim kuring kakarek dipercaya boga budak hiji lalaki umurna ayeuna genep arek nincak 7 tahun kenae teu nanyakeun oge 5 tahun ke belakang kejadian yang sama terulang kembali tepat tanggal 28 Ramadan istri abdi ngalahirkeun deui ece 2 leutik-leutik ge kamari tanggal 16 mulut jam 11 leuwih 32 menit alhamdulillah pamajikan abdi ngajuru deui ece 3 leutik-leutik tong disongsorikeun kudu dimaklum nyonya dari ustad mah tara ka mana-mana ete nya paling aktivitas abdi ceramah balik ceramah nya kadinya deui
lah genah de ongko cicing neng sorry kos artis ya. Aduh alhamdulillah kapan gitu teh ustad mah singkatan ustad usaha tara anak deres tak tilu letik-letik oge batur mah teu percayaan urang geus jadi bapak atuh tiluanana kaing nyebut bapak da piraku kaing nyebut om gila ini saya ngaji deh euy kembali ke lab kumaha carana sangkan generasi soleh jeung solihah bahkan orang tua yang soleh dan solihah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan alaikum bimujalasatil ulama wayahna jeung wayana sing daek rerejengan riung mungpulung jeung para alimil ulama aya bi talabil ilmi wayana sing rajin hadir datang ka pangaji. Abdi hayang nanya heula ka urang dieu cinta teu ka ulama kurang kompak cinta teu ka ulama nyaah teu ka kiai nyaah teu ka ajengan nyaah teu ka ustad nyaah naon nyaah mere. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi belah dieu anu piomongeun teh ayeuna belah dieu deui. Tapi tenanaon ibu omongan ibu mewakili semuanya da rata-rata ka kiai mah memang bener cek sieu nyaah mere resep-resep nitah bener teu Bu nepikeun ka terbukti kiai lewat kadangkala pamajikanna noel ka salakina kang tutupkeun panto itu aya kiai lewat bisi minta sumbangan cenah kitu padahal punten ibu pak hampurannya da urang dinten teh diakui ataupun tidak segala berupa pangabutuh sok lolobana mah diseretkeun ka kiai bener teu sok buktikeun tahlilan ka kiai matang puluh 7 bulan kasurupan bener eta sok pernah teh di kampung ieu tengah peuting gerebeg aya nu kasurupan gegedor ka imah preman nu jangkung badag aya teu aya kekewe lumpat nama ka imah saha kiai kasurupan ka kiai kamaotan nguruskeun mayit ngegotong mayit wah beleguk bener emang di dieu kiai sok ngagotong kan ocok si ocok itu osok kan astagfirullahaladzim. Sagala rupa pangabutuh diseretkeun ka kiai ditaplokeun ka ajengan nyaah mere resepna resep nitah lieur teu saha nu lieur bener ngadoja ka dewek ieu mah ai sugan teh kompak urang salah ladar berarti eta ku kiai deui bae lah atuh ustad meuni maksa kudu cinta ka kiai kudu mahabbah ka ajengan naon jadi marga lantaran ieu ceuk dangukeun pangna urang kudu mahabbah ka kiai resep ka ajengan aya paribahasa sepuh kapungkur kieu kagaran-garan urang resep ka hiji jelema sanajan ngaco omonganana daek we ngadengekeunana da resep leres teu tapi lamun urang ngewa ka hiji jelema khususna ngewa ka kiai geuleuh ka ajengan geuleuh ka ustad hampura boro-boro ngadengekeun omonganana sumawana ngupingkeun fatwa sinareng pituturna ningali senalna ge hayang maledogkeun da ngewa ijid jeung ijid ku ayana bahasa model kieu sepuh kapungkur bisa disimpulkeun pangna urang kudu deukeut jeung kiai teh intina mah pangna urang kudu mahabbah ka kiai teh intina mah supaya urang betah cicing di pangaji. Iya hayang boga karakter soleh jeung solihah baik orang tua ataupun anaknya mohon maaf dengan ilmu agama ilmu nati para alimil ulama sabab falaula bi ilmil ulama lasaran nasukan bahaim
lamun jelema dulur hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama hartina taradaek ngadengekeun papatah ti kiai taradaek ngadengekeun fatwa ti para alimil ulam maka ibu bapak catet dina hate kalakuana teh bakal kalbahaim boro-boro soleh nu aya ge bakal kawasat ya gaga serius ngajina ulah seri ukulnya ayeuna jawab babarengan sing kompak siap coba jawab ku sadayana ari monyet sok dahar tara urang kompak monyet sok dahar tara monyet sok nginum tara monyet sok sare tara monyet sok salat tara monyet sok ngaji tara monyet sok zakat tara monyet sok puasa tara sing dulur ari jelema sok dahar tara jelema sok nginum tara jelema sok sare tara jelema sok salat tara jelema sok ngaji tara jelema sok zakat tara jelema sok puasa tara atuh dulur lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung molor giliran ditita salat teu daek ngaji oge puasa oge zakat oge ka masjid oge rutinan oge nu kitu teh otong bari dolo ka aing atuh nyebut monyetna ka hartos teh ya atuh kena oce jadi era urang kagok era ieu mah ka hartos teh ya serius. Coba yang nanya ke ibu-ibu buktikan ari kahartos mah ibu-ibu tadi seri wae tapi sanajan seri ilmu udah kudu menang setuju? Coba Bu ibu jadi lamun ibu boga salaki pagaweana hardolin dahar modal ejeng giliran dititah salat Kang salat doh isukan gaya deui Kang ngaji atur rutunan cara batur ame bisa carana wudu nu bener kumaha salat nu bener kumaha dah panas ceulik ngadekeun omongan kiai mah Kang zakat atuh akang mah usaha zakat tara sedekah tara meuni koret mereket jahe meregehe si atuh akang doh aing usahana dibikeunan ka batur tuluy nu model kitu teh sare jeung ibu berarti ibu teh sare ejang jeung salaki si astagfirullahaladzim jadi wanian kieu jeung salaki ngan kalakuana kawas